dasar ini hidup mulu. Nggak aing keur nyusul pakai ditanya. Nah, aing keur kareueul hati gara-gara si penyu. Datang nih. Jadah teh. Aduh, beberes heula ya. Kayaknya rezeki sugan we. Dagangan bea. Segala rencana ya. Alhamdulillah, beres. Tinggal mangkatna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mugi-mugi bae ayeuna teh dipaparin rezeki. Amin. Ari si penyu suganteng geus mangkat ti tadi wanci can mangkat. Ari ayek dahar naon? Ieu diarek bebek. Buruan, arek we ti tadi. Buruan. Ieu arek mangkat. Buruan. Aduh, aing boga pemajikan galakna kos bebek. Nyak. Salah aing dagang cilok nu jadi minyak. Geus ngadu wae. Bae geus laku. Ngajak ka Cilalah moal. Seger. Woi, Neng. Dicampur sembarangan. Kunaon, Mang? Nang mamang yo. Oh, Legu kieu mah teh. Dasar udah kayak nama teh boga semat santun. geus nyaho sampah boga mata. Mun boga mata mah meureun mau ke maneh nanya pasti belok sorangan. Kos hati aing wae bulak belok. Aduh, maya Cilalah. Pernah aku jadi ya mah. Jalan ke mall. Lala. Cilok. Mang, Woi, tangguannya. oh siap. Ditungguan. Aduh. Lali-lali lah. Biasanya na ayaw ya. Cilok. Ye, nu barada ye. Tuh yang dekat mendekat. Yang dekat menjauh. Salah aing ngomong lagi. Yang jauh merapat, yang rapat mendekat. Ye, cari cilok. Kemana itu budak dia? Jam. Hei, Naon? bener tadi arek meuli. Kan kurang di tanangguan, nenek beli. Ya mah, bukan aing arek meuli. Nah, itu yang bener ya. Kayak keneh, Mang. Aya. Oh, Kita kecolokan nunggu. Dasar kampret. Kita aing mendingan ge ah. Hari cing bema lalu buat teuing. Sampai iya aing ngedarna saeutik. Nah, Cilalah tuh. Lah, tungguan. naon Jai? Saya jalan yuk. Kakak jalan mbak. Serius ih. Serius tuh. Mana coba lihat uangnya? Coba lihat uangnya nanti bohong lagi. Nih. Tuh. Jai itu suka sama Lala. Suka tuh. Kalau suka uangnya sini kasih imbong. Tapi jalan ya. Iya sih. Nih, Jadi ya. malam ya. Oke. Aduh, salah. Gigi. Capek. Di kode. Gi, Naon? aing nanya tuh. Nanya naon? Itu tukang cilok udah nampak-nampakan sih. Nyaho da aing teh tanangguan hungkul. Si dia bohong. Gi, Naon? sih kunaon sih? Nanya wasa pos wartawan eta. Pernah yang nyaho. Naon nanya naon? Siang geus kolot ge sakolot keneh geuning.
Anjing ngaranna sakola mah saat kita mengenal tua atau muda, menuntut ilmu tuh sampai ke liang lahat. Saya nggak sebaiknya nggak sekolah. Banget ya. Atau inget sekolah gi. Kunaon? Tilulutik aing ku bapak aing. Naon? Di titah eta ngalatih hayam. Naon? Hayam kate. Terus? Atuh ku aing dilatih tilulutik kok. Hah? Kalau aing mah ngajangkungan katena lutik wae atuh. Emang seumur baraha? 25. Oh bongsor berarti siapa? Kok bongsor sih? Bongsor. Tetangga aing monyet umur 25 gede kieu. Atuh siapa goblok bisa mun aing jeung Itu sia naon emang? mun aing jelema meureun gi. Bapak aing ini istilah hirup teh kieu amatnya. Boga pemajikan bohai ku bohaina, geulis ku geulisna, ngan galakna bener-bener manikos gorila aing mah. Aduh. Makam abah geus deukeut, aing bari lewat bari jarak sugan we aing menang berkah. Kate Itu orang balik ke lawan. Lagi di baju ya. Oh, ini teh marakan hayam. Dicarekan aing bapak aing. Aduh, geus burit deui wae si penyucan balik, arek nyeuseun loba, ember teh gablek, hirup teh kieu wae. Aing mah rindu. Tanggung si penyu teh mendingan jadi randa sakalian lah aing mah. Biar si hati goblok. Ih goblok ieu mah. Saya udah bantu. Kieu we pagawean teh sini. Happy-nya. Sejak aing ngintip sama aing. Dagang mah. lagi ngeli neng. Wah, hiji kena ngarek maleli ya budak. Kira lah. Nang berkah ya, mau abah. Bah, hirup teh kieu amat penyu teh bah. Cek abah teh ya, kita kawin 2 kali, orang dijuruskeun 2 kali ya kawin. Cara kieu mah dengan balik ka emak wae bah. Ngomong-ngomong warisan teh kumaha bah. Naon? Warisan bah, terus mendingan cicing di emak we bah daripada di si Eni galak pisan bah. Leuwih teh beruang bah, halus kene teh nyakaran. Lagian sih ya kawin jeung gorila kebon. Teh geulis bah, bohai. Tetep we awakna kos ku kumpul paus. Bahnya coba terus mendingan ka emak we bah, moal balik ka imah aya macan di imah mah bah. Pokoknya mun warisan ti abah mah geus ka emak maneh. Bener teh ya bah. Beneran. Kalau bener teh mah geus ah. Ini warek meuli mobil nu rodana 3. Abah yang ngopi. Oh, ngopi we sorangan nyiu sorangan bah. Lebih cobeng. Lamananya ketemu deui hengnya homa mah
sagalak naon sih si Eni teh. Galakan emak apa Eni? Dah, Mina tuh bisa nangan ngawek-wek kasih penyu. Aing mah hayang nyaho bener dah geus nepi mah. Hayang ngomong naon coba didengekeun ku emak mah. Heuh, san belah mananya? Mate poho deui. Ka mana gangna nya? Neng nyeseuh. Kamu kesoang neng, mau nanya hukum. Ini oge loba omong geus parek paeh oge. Ini gue. Nya dong, ini. Nah, aja mak, jang. Nyoi masih penyu tuh. Penyu. Heeh. Itu mah. Nyok, pangantarkeun bisa tuh. Hayang ke pokoknya mah geus nepi dibere. Bener. Tenang, tuh ilik. Tah. Tenang we tos mama cepean hungkul. Ih. Ilik heula gambarna mah eueuh apa naon ieu? Aisyah ngomong naon? Teu mah ayo mah. Atuh pan si penyu mah anak emak meureun. Sampai datang. Balik aja.